Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayogan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka-5. Mangga kasadayana caraketan. Lembur bojong igel tempat linggihna Kang Ubed anu ayeuna geus beda jeung Ubed anu sataun kaliwat. Kakocapkeun sanggeusna cenah aya satauna Mang Ubed diajakan jarah ku Ki Baralak ka tempat pamunjungan, tempat anu sok dipentak tulung ku jalma-jalma anu kasasar lampah kagoda ku haliah dunya. Tika tega cenah ngarejeungkeun atawa ngelehkeun, mopohokeun jeung ngaleungitkeun kana kakawasaan, kana kaluhuranana, kana kaagunganana pangeran dilindih cenah ku hiji makhluk anu disebutkeun Ratu Siluman. Tapi aya kitu cenah karasa nyata ku Mang Ubed mah, malahan mah kitu deui anu dibawa ku Mang Ubed salah saurang sobatna jeung kawauhanana sakumaha kauninga nyaeta Mang Isnen katut si Gantar tea. Tilu urang jalma geus misah we cicing di tempatna masing-masing di lemburna sewang-sewangan. Jika nu poho kana janji, jika nu poho ka sobat, jika anu teu inget ka pada batur anu cenah geus silih tulungan, sanajan ngalampahkeun hiji perkara anu jauh jeung tatekon tina agama. Rela tega jeung wani nyakutukeun ka pangeran, midua pangeran, malahan mah tika nyembah-nyembah ka Siluman. Tapi sugan kitu jalan hirupna kudu ngalaman perkara-perkara jauh kana tina tatakon agama. Meureun pientengeun pikeun urang jalma anu ngadengekeun ieu dongeng atawa anu ngadengekeun ieu carita. Sanajan sawangan tapi mugia jadi enteng pientengeun unggon yang urang lumampah di alam dunia perkara anu dilakonan ku Mang Ubed, Mang Isnen katut si Gantar nu kasasar lampah kasarung ka tempat munjung ulah rek dilakonan, malahan mah ulah tika kabersit sanajan sakilat aya dina pikiran urang. Kacarioskeun sataun ti harita Mang Ubed dah benar-benar undak dina usahana, manehna bener-bener jadi jalma anu beunghar kalaksana sapineja sakumaha anu dipikahayang ku manehanana. Nya kitu deui cenah kaayaanana Mang Isnen jeung oge si Gantar. Kakocapkeun Kang Ubed di mana? Kortu kadieu sakudu euy. Waduh aya nang curakan abdi anu cung beberes ieu di dapur cung kumaha piring ieu aya naon pikeun naon curakan. Kadenge Kang Ubed gogorowan kanu jadi lanyangna nyaeta katelahna teh karena teh Karto cenah. Anu gede disebutkan Karto teh ya
pasabat ti gurmat teh sanajan ngajawab tuluy manahanana teh nyamperkeun oge nepungan kanu jadi dununganana aya kepekernasan naon curagan ieu ceuk udah disebutkeun Mas Karto teh dage ieu karto ieu kuring arek init ka lembur Cientung penyakeun lamun juragan istri tanyakeun ka kuring keur init ka imana Mbah Surdi gitu aya perlu sakedeung atau jeung kuring ku abdi di carioskeun engkeun ka juragan istri dicarioskeun engkeun kudu dicaritakeun ku anjeun ka majikan kuring jeung ka depoho tah itu kemang anu di tukang tah kudu disiram tuluy deui kade manuk bisi kahujanan kudu dipangampikeun jeung ka depoho tuh domba anu sirang gaek nu tanukna panjang teh tah lamun dicangcang ulah ti kapurek teuing jeung deui kudu dicangcang sabab bisi kegedor tah soalna taduh eta teh rada yeuh hayang diadu manguna mah arato tanuk manguna teh ngarti beuleuh anjeun oge nya waduh sumuan pisan ku kuring pada diestokeun pisan eta teh pada dilaksanakeun sok mah biasana curakan Aden halus ari aja geus karti mah nya kuring arek ini dia ceuk Mang Uben anu ayeuna mah geus rada beda cenah dina sorana oge dina ngawangkona oge sakumaha kos juragan we cenah pangaruh tina perbawaanna harta berenang sok mawa kana hate gajugalah asa aing pangbeungharna jadi adiguna sanggeus pamitan kanu jadi lanyangna sabab cenah dicarioskeun pamajikanna mah keur kaluar teuing ka mana jeung deui geus bebeja cenah Mang Uben teh yen poe eta arek init cenah nepungan Mbah Surdi di lembur nu disebut Cientong teh teu kacaturkeun lilana di jalan Kang Uben geus nepi we cenah ka imahna Mbah Surdi satuluyna nama diuk we cenah duaan di tepas hareup imahna Mbah Surdi malahan mah diuk dina kursi tina we tapi kaasup mewah harita mah sabab kursi ge kursi disebutna teh nu mahal sanajan tina we Mbah Surdi nyarita lawas anjeun teu ka dieu we tapi haruslah anjeun jadi naonnya istilahna mah nah kitu jadi penasaran kuring hayang nanya aya naon gitu tah make lumpakeun ka tempat kuring ka dieu ceuk Mbah Surdi satuluyna Kang Uben teh nyarita kieu bah we kuring teh ngalaksanakeun sakumaha anu disyaratkeun ku Ki Baralak terus kumaha tah malam-malam Jumaah sakumaha biasana aya naon tapi bener karasa ku kuring usaha teh menika asa babari pisan undakna sanajan sarata ukur sarupa malam Jumaah kuring kudu panceg teteg cicing di hiji rohangan bener ku akang oge geus ku abah oge geus dilaksanakeun sakurwa we meureun anjeun kuring bener karasa ku kuring oge terus aya naon tah tapi ieu teh aya geus kana 3 malam Jumaah kuring teh kasarean da biasana ge sih osok sare biasana oge kadang-kadang osok sare kumaha ieu na we kadang-kadang teu kadang-kadang karak nepi ka dinya oge kadon sare we di rohangan eta teh da syarat oge tiba cicing di dinya jeung nyamat-nyamat 100.000 saeutikna 3 kali nah lamun teh apa saloba-lobana lamun teu keur sare mah kuring oge terus kumaha tah nya kuring teh dina hiji peuting nu 3 Jumaah malam Jumaah 3 malam Jumaah ka tukang gitu tah ngimpi sarupa ngimpi enak teh sok cenah buru geura bayar pameuli anjeun hutang anjeun gitu tah kuring teh rada-rada teu ngarti naon maksudna eta teh coba Kang ari akang ari abah gitu tah pernah saperti kitu henteu gitu tah jeung deui lamun pernah
naon anu kudu dilampahkeun tah ayeuna. Sarua bati anu dirasakeun ku anjeun teh oge dirasakeun ku kuring, tapi kieu we ari anu karasa ku abah mah anjeun teh lamun teu ngarti kana anu dipentana kudu balik deui ka itu ka gunung nepungan kaki baralak. Jadi ayahna anjeun kudu kaki baralak deui gitu tah yang kudu ge sarua gitu. Tapi itu ieu nama ke sok we tepungan ki baralak supaya lebih jelas gitulah ari bolongan ti kuring mah. Ari kitu mah atuh sarua ujung kabuntut bangkong tapi kaharti lah sabab salemehna oge mun aya naon kudu kaki baralak. Jeung deui dipikir-pikir mah kuring teh asa geus dila teu nepungan deui si Aki gitu tah. Sanajan teu jadi syarat jeung teu dipenta tapi nya menurut sakudu nama menurut kuring teh nya istilahna mah ulir we ka itu. Tah ari ngarti saperti kitu mana teu dilaksanakeun. Lain poho jeung kapan jauh geuning jauh sorangan ka itu teh. Matakan oge area kitu mah. Tapi kuring teh can bebeja ari-ari kejauhanan mah. Ka pamajikan kumaha tah euy, Bah? Ari ojok abah mah mendingan bebeja golek ka pamajikan arek menta meureun 3 poe. Sakurang-kurang da 2 poe mah nyaho sorangan. Kade itu mah tempatna jauh, mendingan bari heula we ka itu. Wangkongkeun aya perlu gitu. Rek kaki baralak sok we eta mah. Satuluyna mah anjeun we ngarti. Ayeuna ari akang eta abah gitu tah. Sama-sama sakitu naon teu dipentana. Hampura. Sabab bisa wae anu dipenta ka abah jeung dipenta ka anjeun. Menta ka anjeun bisa beda. Jeung supaya bisa ulah jadi sisirikan. Sabab bisa wae nu dipenta ka abah leuwih berat tinimbang nu dipenta ka anjeun. Atawa sabalikna anu dipenta ka anjeun leuwih berat tinimbang menta ka abah. Misalna ka abah mah dipentana misalna hayam, ari ka anjeun mah dipentana munding, atawa sabalikna dipenta ka abah mah munding, nu dipenta ka anjeun mah hayam, pan aya sisirikan. Lah, itu ieu nama sok we tepungan kaki baralak gitulah ceuk abah mah. Nyari gelas seperti gitu mah kuring urang laksanakeun eta perkara teh. Kitu we sok laksanakeun. Sanggeus sagala rupana beres saperti kitu mah. Kang Ubed cenah teu loba carita deui pamieun we cenah tah. Ti imahna Mbah Sundi teh nguru deui ka lemburna. Satuluyna ieu Kang Ubed teh bebeja ka nu jadi pamajikanana yen cenah. Poe isukan manehna arek init-initan rada jauh. Tika kudu aya 3 peutingna atawa 2 poena. 2 poena atawa 3 peutingna. Sanggeus diijinan geus puguh cenah aya kaperluanna kitu mah. Teu loba carita Mang Ubed teh cenah dina hiji waktu sapoe ka isukna teh init ti imahna buru ka saungna ki baralak. Teu kacaturkeun lila di jalan jeung teu dicaturkeun kitu kieuna. Nyaho-nyaho geus nepi we di imahna ki baralak. Sanajan bari capek satuluyna mah pas datang kadinya saperti biasa geus aya cenah cangkir kana 2na anu disuguhkeun ku ki baralak. Sanggeus manehanana ieu Kang Ubed teh nginum kana cai kopina anu diinum teh sakumaha biasa we karasa amis. Ngeunah cenah komo cenah pas ayeuna mah karasana teh asa panas keneh caina teh haneut. Atuh begini mat we malahan mah ieu Kang Ubed teh kaluarkeun kana surutuna diasongkeun kaki baralak sabungkus kumaha ratus dipasek sabungkus tur disunutkeun. Geus kitu mah Kang Ubed nyarita. Tah kitu ki. Jadi dongkapna kuring ka tempat ieu teh hayang nyarioskeun impenan anu tadi tos dicarioskeun. Tapi kumaha tah ki? Aki mah kalakah titah buru-buru minum kalakana ci kopi. Ieu kopi masih kena kopi pahit teh Aki.
Masih kena kopi pahit teh. Tapi halus. Lamun ku anjeun masih kena karasa amis mah. Berarti anjeun masih kena istilah nama tunggun karena pamanegan anjeun. Masih kena tunggun gitu. Anjeun deui mah bisi penasaran. Kopi teh akhir teh ieu teh bener-bener digulaan atawa henteu sok we. Tah kopina dina kelar. Ceuk kibaralak bae duduhkeun kana kopina. Anjeun bisa nigo sorangan kalawan ieu kopi teh lamun teu acan ditinju sok asaan pasti bakal pahit sakumaha biasana. Tapi lamun geus ditinju tuluy ku anjeun bakal diinum eta teh bakal jadi amis. Lamun anjeun masih keneh teugun kana pamadegan. Cairna cai biasa lain cai gula. Cai panas biasa, bisi panasaran oge sok ku anjeun. Kicikun kana gelas. Tuluy geus rada haneut ku anjeun asaan. Pasti eta caina teh sakumaha cai biasa we rasaan. Terus kopi pahit deui. Can ditinjuh mah sakumaha biasana. Tapi lamun ku anjeun geus seduhkeun eta kopi ku cai eta. Cai nu eta keneh kitu tah. Ojong kopi nu eta keneh. Tapi samangsa ku anjeun diinum pasti bakal kaasaan amis. Lamun anjeun masih keneh kaayaan tenggun keneh kana paniatan anjeun anu ti samemehna. Eta kibal ka kamana-mana kuring maranyakeun perkara impian bala masalah perkara kopi ki. Aki mah jelaskeun teh bisa anjeun penasaran. Ya kopi teh bener-bener pahit atau henteu. Jeung anjeun bisi penasaran we. Bisa anu karasa ku anjeun teh kopi nu geus cingkulaan kitu. Aki mah kuring percaya jeung kuring oge ngaku sabab paniatan kuring masih kena seperti biasa lagi masih kena gitu-gitu kene. Halus atuh. Tapi ku aki mau akan dijawab eta teh. Nah seperti gitu ki. Sabab ieu gelas ieu doi can aya anu nyokot, can aya anu nginum. Ieu teh kopi jam sahiji deui kan. Kakek bakal aya anu datang. Kiatu dina ilapat aki mah. Saha ki? Tuan we saha nu rek datang urang. Sababaraha waktu kaliwat aya cenah beak sabatangna rokok anu disungut ku Kang Uben teh. Jidinya jepul datang horeg si bana horeg Mang Isnen. Satuluina sakumaha biasa Mang Isnen teu acan waka ditanya, teu acan waka bisa nyarita naon kajabah kudu nginum heula kopi. Sanggeus manehanana ditanya jeung rasana tetep sarua amis keut sakumaha biasana cai kopi anu diharepkeun ku saban-saban jalma. Ceuk dongeng mah cenah lamun eta kopi diinum teh cenah urang resepna kopi anu teu pati amis karasana teu pati amis sakumaha salerana jalmana masing-masing. Anu hayang amis pisan karasa amis pisan deui saluyu jeung kahayangna masing-masing kitu cenah ceuk ujaring ieu carita. Ayeuna mah geus puguh datang ceuk kibaralak buka deui caritaanana. Parokana impian anjeun bener eta teh hayangna teh 100.000 tapi yo akhirnya mere cair. Aduh sedituna dina hiji ruas awi ya. Awi namanya awi kode gitu. Awi tapi yang ceuk kibaralak bari ngasongkeun kana ruas awi tamiang anu geus disimatan ti luhurna jeung handapna. Cenah teh di jerona mah aya caian. Ieu di jerona aya cai anu geus diparancahan ku akil. Ieu teh jadi syarat lamun aya jelema anu nginum kana cai ieu eta jalma geus dipasrahkeun ku anjeun duaan rek disurenkeun ka 100.000. Saha-sahana jalma anu bisa nginum kana ieu cai eta mah istilahna mah kumaha kahayang anjeun. Rek diinum ku anjeun sorangan berarti anjeun geus siap balik ka 1.000.
lamun aek dibikon ka keluarga anjeun ka anak atawa pamajikan anjeun berarti eta jalma aek dipasrahkeun ku anjeun ka 100.000. Wah cenah aek dibikon teh ka pagawe anjeun hayu wae aek dibikon ka batur oge nu penting mah saha wae anu nginum ieu cai berarti jadi syarat eta jalma ku anjeun geus dipasrahkeun ka 100.000 kitu wah. Aki mah moal loba carita deui jeung boga moal loba ka itu ka dieu rek langsung wae sabab 100.000 geus mentang geus nagih aranjeun kudu mayar sataun sakali kana caos kalawan dicirian ku nginum cai ieu cai ku anjeun kudu langsung dipicon ka walungan ojong soman ojong atuh ojong awis ojong awi-awi ana ojong buku awi yona pokona mah picon we ka walungan lamun geus aya jalma anu dituju ku anjeun geus ditarima ku 100.000 engke bakal aya ciri deui na hatina impian na hatina aya ciri-ciri anu sajana tidinya kadenge Mang Isnen nyarita. Tapi kumaha lamun 100 caina ieu Sep misalna ku kuring teh dipasikeun ieu ka jalma tapi bae atawa teh diinum tuluy diparman abdi kudu milarian deui jalmi nu sanes dicicikeun deui cai tapi masih keneh kitu teu kainum terus dikaseepna eta kumaha taki. Gampang eta mah asupan wae cai nu sejen tapi kudu geus diasupkeun heula kana ieu wadah mun geus kitu bikon caina kan dituju deui kitu gampang. Kitu nya ki tapi awas sakali deui lamun geus naon geus aya jalma anu diincar ku anjeun geus dipasrahkeun tuluy ditarima ku 100.000 berarti ieu wadah jeung cai sasana kudu dipicon ka walungan. Seperti tadi we ngarti meron aranjeun oge kitu ceuk baralak teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna kumaha lajengan caritana mangga di atas wae tidak video-video saterasna wilujeng ngobat tepang deui.